Paslun ari ieu eta hiji pasal fi furudil wudu'i halna tetep ieu pasal dina nguningakeun pirang-pirang parduna wudu. Wa huwa ari lapad wudu bidomil wawi kalawan di barisan PS wawuna hafil asuri numutkeun kaol anu masur eta ismun jenengan dil pa'li pikeun padamelan. Wal muradu sinareng ari anu dimaks wahua wahua ari pa'lu eta al muradu anu dimaksad huna dina ieu pasal. Wabi fathil wawi sareng ari lapad wudu kalawan ngabarisan jabar wauna janten wadu ngawasna. Eta ismun jenengan lima kana perkara yatawadau anu wudu jalmi bihi ku emma. Wayastamilu sinareng ngurung naon al awalu lapad anu kahiji nyata wudu teh ala purudin kana pirang-pirang pardu wasunanin sinareng kana pirang-pirang sunat wa zakaro sinareng bade nguningakeun sal musanifu ki musannif al furudo kana pirang-pirang parduna wudu fi qaulihi dina pidawuhna ki musannif. Saur ki musannif wa furudul wudu'i sareng ari pirang-pirang parduna wudu eta sitatu asya'a genep pirang-pirang perkara. Ahaduha anu ari salah sahijina sitah eta aniatu kahiji niat. Wa haqiqatuha sinareng ari hakikatna niat atanapi sanya-nyana niat saraan dina mungguh sara eta qasdus syai'i neja atanapi maksad kana hiji perkara muktaronan halna bari dibarengan bipa'lihi kalawan midamelna syai'. Fa in tarohi maka lamun telat ieu jama anu wudu kana anhu tina pa'lu sumia maka dijenengan ieu jami anu telat kana niat wudu teh azaman kana ngajam wudu bae. Wa takunu sinareng kabuktosan naon aniatu niat eta inda gosli awali juz'in dina nalika ngumbah kawitanana bagian minal wajhi tina larai. Aya muktaronatan tegasna halna dibarengan bidzalika kalawan awalu juz'in minal wajhi. Aya muktaronatan bidalika juz'i kalawan eta ngumbah bagian. Labi jamihi henteu kalawan sakabehna juz. Wala bima jeung henteu cukup naon niat wudu kalawan ngawasuna perkara qoblahu anu tetep ieu mah dina samemeh juz. Wala bima jeung henteu cukup naon niat din ku sabab ngumbahna perkara ba'dahu anu tetep ieu mah dina sabada juz. Payanwi maka nganiatan sal mutawaddi'u jama'an wudu inda goslima dina nalika ngawasuna anggahota dukiro anu tos diuningakeun ieu mah rofa hadasin kana ngaleungitkeun hadas min ahdasi tina pirang-pirang hadasna mutawaddi aw yanwi atau nganiatan ieu mutawaddi istibahata kana ngengengkeun salat muftakirin istibahata muftakirin kana ngengengkeun ibadah anu dipikabutuh ila wuduin kana wudu aw yanwi atau nganiatan imutawadi fardol wudu'i kana pad wudu awil wudu'i atau niat kana wudu pakot mangkari wudu eta nu cukup awi toharoti atau niat kana susuci anil hadasi tina hadas fa ilam yakul maka lamun teu nyebatkeun ieu mutawadi anil hadasi tina lapad hadas lam yasiha maka teu sah ieu wudu. Wa idanawa jeung di mana-mana wudu jeung di mana-mana niat ieu mutawadi maka na perkara yuk tabaru anu diitung-itung ieu mah min hadi niati tina ieu pirang-pirang niat wasyaroka sinareng babarengan ieu mutawadi mahu sarta kitu tamayu tabaru niata tanah dupin kana niat bebersih
awat tabarudin atau niat ngalap di ieu soha maka sah naon wuduhu wuduna mutawaddi. Ibu-ibu ahli pangaosan tiap-tiap dinten Ahad enjing-enjing tabuh salapan anu tos hadi di madrasah anu ku jisim abdi dipihormat ku Allah Subhanahu wa taala dimulyakeun. Alhamdulillah dina enjing menjelang siang ayeuna urang samudayana tiasa riung lumingkung pamprok jonghok patepang wajah merbayaksa di madrasah dina raraga tolabul ilmi. Anu mana alhamdulillah ngaos urang samudayana duikeun ka dinten ayeuna dugi kana sasih anu agung dina etangan tahun Hijriyah. Anu mana sasih ayeuna nyaeta dinamian ku sasih Rajab. Pangna ieu sasih disebat sasih agung ku jalaran dina sasih Rajab aya kajantenan anu kalintang agungna. Naon eta kajantenan teh? Nyaeta eta kajantenan teh diabadikeun ku Allah taala dina Al-Qur'an dina surat Al-Isra anu pidawuhna nyaeta subhanallazi asra bi abdihi. Terasna naon Bu? Abi masa poho deui teh. Ibu-ibu ahli pangaosan ngalen ngidul ngetan ulun kararetol subhanallazi anu getol ngaji harilap deui nya kumaha anu tara ngajina nya kumaha anu tara ngaji nu getol ngaji harilap deui kumaha anu tara ngajina sok sawihan deui ibu-ibu biasa sok ararapa geus na teh subhanallazi aduh kumaha punya ayatna geus teu apa boy rajabanana geus pararohoeun deui subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina wa huwa samiul alim. Alhamdulillah naon Bu? si ibu mah teu apal ge alhamdulillah. Teu apalna alhamdulillah. Komo apalna numpang sigananya. Ya Allah, mugi-mugi we walaupun ayatna teu patos apal atanapi teu apal pisan urang samudayana sing emut weh kana sasi Rajab mah mugi-mugi sing dipaparinan emut kana keagungan sasi Rajab nyaeta kana diisrokeun sinang dimirajkeunana junjunan urang sadayana Nabi Agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana mugi-mugi ku emut kana sasi Rajab kantenan duikeun ka ngagungkeun sasi Rajab ku Rajaban urang samudayana dipaparinan berkah wabil khusus sing tiasa ngalaksanakeun sing tiasa ngajagi kana hasil tina Isra sinareng Mi'raj anu namina nyaeta salat. Kadituna mugi-mugi urang samudayana sing tiasa ngemut-ngemut kana naon rupi anu dipintonkeun ku Allah taala ka Kangjeng Nabi nalika Kangjeng Nabi diisrokeun salajengna Kangjeng Nabi dimi'rajkeun. Ku jalaran aya pidauh ulama al-Isra'u wal mi'raju tasriun ayatan bihun lil ummah. Anu hartosna Isra sinareng Mi'raj teh eta teh aya tasre anu hartosna tasre di dieu mah nyaeta pepeling kanggo saha li jamil ummah kasadaya umat Kangjeng Nabi. Napangna aya babasa pepeling dina Isra sinareng Mi'raj ku jalaran nalika Kangjeng Nabi Isra nyaeta ti Masjidil Haram menuju ka Masjidil Aqsa anu lalakonna teh Bu teh sawihan teh 40 dinten berarti sasasi kirang langkung satengah hitunya atau sasasi 10 dinten. Wangsulna ge sami nyaeta 40 dinten.
Berarti lamun di jumlah 40 tami 40 janten 80 dinten lamun dikanasasikeun mah berarti sabaraha sasieun kirang langkung 3 sasi sabaraha sasi Bu 2 sasi 3 sasi langkung 3 sasi kirang 10 atau 3 sasi kirang 10 mungkin 2 sasi janten 80 dinten 80 dinten berarti lamun dikanasasikeun mah 80 dinten teh nyaeta 2 sasi 20 dinten eta lalakon Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram anu aya di Mekah ka Masjidil Aqsa anu aya di Palestina. Kapungkur mah disebatna teh Baitul Muqaddas. Hartos rabe tempat Muqaddas anu disucikeun. Ku jalaran Masjidil Aqsa sakumaha ibu-ibu tos uninga nyata anu ngadamel nage jami anu suci. Pangna disebat suci kusaha pangkatan Nabi sinareng Rasul. Saha nu ngadamel pertama Masjidil Aqsa waleranana nyata Kangjeng Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Salajengna ku jalaran teh acan rengse rezeki Nabi Daud kabujeng bade seep moal picekapeun kanggo ngabangun Masjidil Aqsa nya diteraskeun ku nu janten putrana nyata Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Rizki Nabi Sulaiman oge bade seep eta Masjidil Aqsa teh acan rengse kaleresan Nabi Sulaiman teh masih kene bujang nya Nabi Sulaiman miwarangan patihna nami Syekh Asif bin Barhoya supados pangmilariankeun pijodoeun ngan jodona teh aya kriteria kahiji solihah nomor kadua geulis katilu beunghar nya solihah nya geulis nya beunghar eta pangna punten kedah aya beunghar kusab aya cita-cita Nabi Sulaiman hoyong neraskeun pembangunan Masjidil Aqsa nya Syekh Asif bin Barhoya miwarang mangrupi-rupi makhluk ti kawit jin setan iblis da kujaran taluk teh supados nyebar kasadaya penjuru alam dunya milarian istri anu lebet kana kriteria Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam kahiji geulis eta penting Bu geulis penting ngan geulis teh geulis ceuk caroge urang lamun urang teh mah nya matak ditikake ku sabab ceuk caroge mah urang teh geulis walaupun ceuk tatangga mah sik atuh maneh teh istighfar ngusap beungeut manya awewe kitu dikawin maneh teh lalaki aya panonan tuluy aya irungan maneh teh aya bahaman aya kumisan aya ceulian kasep maneh teh eta awewe nu kitu tingali atuh ti tukang bahamna teh katingalina teh samutut bujurna singa buntelan hitut aduh Gusti nu agung bila mana ngaliwat awakna teh bau hitut gitu ya cik atuh nempo tuluy teh tingali kulitna ge Gusti nu agung ceuk pamegetna mah maneh mah sidikeun maneh nu kudu ngusap beungeut mah anu kudu istighfar bahkan maneh mah kudu banyur ta beungeut teh